ieu lemur ya. Hah, ngajaran 2 poe kuli ka batur. Wah penghasilan, wah bakat kuli ieu mah. Hah, tapi lumayan lah. Aya keur bakat tapi poe ayeuna kudu berhasil ya. Kudu neangan duit ya. Si Ugut ka mana dinya? Aduh, maneh panjang umur, poehan lah atuh ganeh. Ingat kene mahana mah. Oh, atuh hebat bener lah. Ai ente ka mana wae atuh? Si lain anu ka mana wae mah. Heueuh nya. Kumabut pergerakan ayeuna ya. Boga ide teh ente. Justru eta tet, urang teh poeana kudu menang si duit beureum. Apal masalah eta mah. Cing kumaha? Untuk hari ini ya. Tah, dewek boga ide tet. Kumaha lamun urang malingan sana di masjid? Ah, naon maling senal di masjid? Terus naon da mau ngajari duit atuh? Apaan sih senang eta teh urang jual? Jadi si duit beureum. Bener. Ide hade maneh. Maling senal nanti anu marahal. Nya eta. Pangkaman si Ahmad. Senal nanti anu jual-jual gitu. Wah, kita payu karek gocap wae mah tuh. Oh, karpil. Karpil. Gel. Ayo urang ngerecan aya. Ayeuna wae. Oh, atuh nu jelas mah tong ayeuna teh. Karena urang tujuanna teh di masjid. Di masjid teh kudu poe Jumat, loba nu ka Jumatan tah. Urang paling senangan kabeh. Wah, bener. Satuju lamun kitu mah. Pokona kabeh anu Jumatan anu aya hampir jelema 30 jelema. Heeh. Dek senal capit, dek senal naon wae. Kerit deh. Gitu kabeh. Satuju pisan. Aduh. Tapi kalah. Si lain tungguan di dieu. Dewek aya perula sakedeung. Ah, biasa lagi mana masuk ujung urang duaan atuh aya naon teh. Pokona poe aya mah penting pisan. Ogut kudu sarangan. Tungguan si lain di dieu moal moal. Atuh sok atuh. Sampurasun. Rampes. Aduh. Mimin. Agut, Kalah Min. Mimin bade ka mana ieu? bade ka warung biasa belanja. Meni rajin. Atuh dan namina ge istri, udah rajin. Borong ogut teh namanya teh bade ka bumi. Kabun mimin, Nya. bade naon? Atuh hoyong amang we soalna baralete teh. Oh, sugan teh aya naon raruas. Ke tapi da mimin arek kapayun heula atuh. Keula atuh. Eta kumaha perkawis perlalakian. Aya nu miharep. Oh, eta heueuh nyata kitu geuningan Kang Ogutnya. Tapi keun bae lain mah mimin mah pasrah keun dah ari jodohna mah da meureunnan moal ka mana nya. Aya ceukna paribasa, Min. Jodoh pati bagja cilaka mah nanging Gusti anu ngatur. Laras wae. Kitu ogut oge enak teu ngaja neangan. Heeh. Kan saur mimin me atuh sugan we urang ngajodoh duaan. Ieu mah mimin teh ka mana wae. Mimin ka warung heula. Sampurasun. Cimas. Sampurasun. Aya gini. Manawi teh saha manawi teh bade nu ngapelan ka imah. Oh, sanes atuh yo, saya pakadus gerek ngapelan mah. Bade naon atuh pakadus teh? Iya biasa we pakadus mah nagihan pajak itu kurulang-kuruling karesan ieu Ceu Imas kamari mah pan penak oge teh emut pakadus teh manawi kabumi oge kitu Ceu Imas. Nah, atuh pakadus sanes ngemutan abi pakadus mah. Nyata nu kitu teh sok kahilapkeun pakadus. Laras gitu. Dari dia di ieu nana. Sakedik 150. Sakedik 150. Aya atuh engke urang ngorehan heula nya pakadusnya. Kedap nya pakadus. Iya. Atuh ku abi bias dipangrehankeun atuh. Teh itu pakadus ini cunin.
Cik Pak Kadus jantunnya masih grogi ya. Tah aya gini. Cik Pak Kadus. Hatur nuhun ya Pak Kadus. Sami-sami Cik Imas ku abdi ditampinya. Mudah-mudahan Cik Imas sing sehat, tara sing tareh gaduh jodoh, pang-pang nama ulah jomblo wae ieu. Tiris jomblo teh. Cik Imas, hapunten we da Pak Kadus teh seueur bujangeun bade ka ditu ka dieu nya. Di kantun heula. Mangga Pak Kadus. Sampurasun. Rampes. Boboko buatan Garut apokat di Padalarang boboko hanjeng nu gurut asaka gencet buntelan. Astagfirullahaladzim. Si Dadang keur naon sesoranganan di dieu? Dadang, hei, keur naon mana sesoranganan di dieu kawas nu kurang mana teh? Naonana? Saos. Nah, kekah naonana? Maneh keur naon di dieu sesoranganan dua kakeung? Oh, Sogut. Teu nempo Sogut mah. Allahu Emang? Akbar. Cilaka naon Sogut? Kakah nanyakeun si Ogut ka mana karepe cerita abong jelema bolot. Aduh, budeg. Bawa maneh mah kudu dibawa ke rumah sakit beuki dieu teh beuki aral aing mah ngawakung jeung maneh mah. Parah deh. Komo palurah. Irahat teuy, abi penak sareng palurah ieu Pak Kadus ah. Kakak beuki lieur aing ngawakung jeung maneh mah teu nyambung ka ditu ka dieu abong jelema budeg. Geus ah, rek ka itu derek nagihan deui ah. Sok ah. Sok nyelangan dinya ah. Kai Pak Kadus lieur henteu nya. Oh nanya, ku urang dijawab. Kieu mah. Astagfirullah, gua budek Pak Kadus ya tuh. Iya udah lah. Neng Wati, penak oge di pilarian ku Akang. Akang teh hariwang. Hariwang kunaon ari akang? Teu hariwang Neng Wati, teu rebut batur. Ah, akang mah bisa wae. Aslina Neng Wati, Akang teh hariwang Neng Wati berpaling kanu lain. Soalna Akang teh bade nyarios sesuatu. Sesuatu naon? Sesuatu we pokona mah. Nya naon akang? Pokona ayeuna Wati gelis pisan. Akang bade nyarios sesuatu ka Neng Wati. Akang teh I love you ka Neng Wati gitu. Ah, bohong akang mah. Aslina tuh Neng Wati, pokona Akang teh tergila-gila ka Neng Wati. Pokona mah. Nya, Oh, leres Neng gitu. Wati. Aslina tuh I love you pokona mah. Ah, cik pamileres mana buktosna? Kedah aya buktosna ka Neng Wati. Nuhun atuh kudu aya buktosna. Pami kedah aya buktosna. Pirakuk kedah kua adi wawarkeun ieu di sakampung ieu yen teh bogoh ka Neng Wati. Eta bukti ka Neng Wati. Hantong kita atuh isina di wawar-wawar mah. Kan eta bukti cinta ka Neng Wati. Salah sanos buktos ka Neng Wati kua bade diwawarkeun ka sakampung ieu supaya warga kampung ieu terangeun yen bogoh ka Neng Wati. Ah, bae akang mah isin atuh di wawar kitu mah. Teu naon atuh. Kan eta teh salah sanos buktos cinta ka Neng Wati. Heng, Naon asi lain atuh? nunutan ai si lain. Terkenal-kenal ngimpi duh. Yah, urang nangan si bos. Geus lila tuh kami. Kapan heuh? Pan eta anak buah si Ahmad teh geus disiksa teh ya kudu dilaporkeun ka si bos. Oh, jeung bari laporan kamari. Kumaha lamun nungguan apaan kita tungguan di lapang teh ya? Oh, Si bos. Bisi ke si Ahmad ka dieu ke urang si bos kumaha? Tapi heuh nya. Ya tuh. Ayo. Tuh keneh. Aduh. Sampurasun, Kang. Ampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cirina mah jiga nu keur bingung ku Akang. Nyeta para preman nu aya di ieu lembur Cikondang. Ayeuna Kang geus mana jalela Kang. Abdi pribadi Kang, kamari duit ka ditang-tang-tang, dirempuk
digebuk kuduaan Kang. Gitu. Jadi salila akang ini teh ieu lemur teh eta preman teh masih kene maceu. Maceu beak dikarep Kang. Ngan abi masuk kepikiran gitu. Jadi kahoyong mah nya kumaha lah sacarana gitu solusina sangkan si para preman anu aya di wilayah Cikondang ieu teh di kampung Cikondang ieu teh sakedikna ngajalur gitu Kang. Karena jalan pi benereun terutama manehna meh bisa aya non nggak bisa lah gitu Kang. Keun ulah dibentak teuing ja. Ayeuna mah urang lalaunan we. Ulang lawanan eta para preman teh anu ngaganggu di ieu lembur. Da nu jago jelema mah. Nu jago mah iwati jelema anu bisa ngalawan hawa nafsuna sorangan. Berikut jajage geus kapancing kamari hawa nafsuna ku eta preman. Oh nyata gitu Kang. Duh, abi ge sok teu bisa gitu ngelawan hawa nafsu diri sendiri. Nu matak kitu ja. Di dunya mah tubuh nu jago. Iwati Gusti nu ngatur kana sagalana. Moal aya nu bisa nu ngalebihan ti anjeunna. Sakitu meureun ti akang moyahna jaja tuluykeun heula anca garapan akang di Padepokan. Akang rek kapayun heula. Mangga sakitu. Sampurasun. Lapasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sidik-sidik Neng Wati beki di beki mencang beki pogo kan Neng Wati. Sayang, ngomong-ngomong ada bunga ini urang sutelkeunnya dina cepil Neng. Ame tambah gelis, ame tambah mencang. Si Kang Dayatnya nah asa jadi tinggal si Wati bener itu jeung si Wati Kang Dayat kicarana mah gue sampurkeun ieu mudah-mudahan bener kicarana mah lalaki dasar lalaki boya buntung si Dayat Naon ai mama? eta nanaonan jeung si Wati dirinya Wati nanaonan di mungkin jeung pacepeng-cepeng leungeun sagala jeung si Dayat. Ai Dayat dek naon kieu carana Dayat? Nya indungna di bogohan nya anakna di bogohan maksudna naon Dayat teh karuksak anak Imas. Kesel ada kieu carana mah ka lalaki nu cigak si Dayat dasar lalaki kada buntung cap dua anting si Dayat. Lieur Imas mah. Kadieu Wati, kadieu. Cicing Dayat cicing. Dilueun. Geus moal balik tinggalkeun lalaki kitu, moal balik tinggalkeun. Bawa geus dibolongannya ku si Dayatnya, si bolongannya. Di bolongan naon ari mama? Eta kitu di bolongan. Ku si eta tah, ku lalaki eta ku cap dua anting, playboy cap dua anting. Kesel jadi teh kieu. Ka mamah nembak, ka Wati nembak. Nu leureus Lalakina anu kieu patut. Teu Neng, teu, si mama bohong Neng, teu Neng. Cicing, itu Dayat. Bohong si Dayat sampai dibabak ku sendal sial. Sok si Dayat. Aduh. Wati ceurik kitu lah, tong ceurik geus aya nama nu geus mah geus si Dayat mah tinggalkeun lalaki kitu mah. Hayu. Geus tong mikiran lalaki nu kitu patut lah. Loba lalaki mah. Manonya? Iya. Astagfirullah miskalaki ka mana ya tehnya? Salaki.
Cesi sana camano ya hilang. Hadiah heula. Aduh, senalila lagi makan di balik tongeng. Alah, Senalila. abi kita aya cemano. Aduh, Bawa ku bangsat. aku bangsat. Azim, heeh. Emang di dia aya bangsat gitu Cesi? Aya ini kerusung, mailing sendal. Aduh, kumaha tuh? Kurang susulan coba. Hayo atuh. Aing senang. Bos. Bos, istimarana sila lain ha. Bayah kieu karek daratang ka dari ieu. Kalem bos, tong ngamak ditareh kolot atuh. Maksud naon maneh? Hah? Tuh bos, Dek, bercanda tuh bos, meni kalem we meni. cana. Geula bos, aya nu leuwih penting ya. Kamari dewek jeung si Gareng geus ngelehkeun anak buah si Ahmad nu make pangsi teh si Jaja. Tah bener gitu bos. Rek ngomong Ya. gitu tadi teh. Maksudna ngelehkeun kumaha ya? Nya gelut atuh, mah nya gapre. Si bos Ay, bos. si laing ngadon Ampun bos. sing sarikeun aing naon Tuh, maksudna bos. tuh bos? Tuh bos. Aja supaya lamun si eta dielehkeun ku kita-kita. Kayak bebeja apa si Ahmad. Tah eta bener. Nyeta si laing masalah panulit teang teh si Ahmad. Nama ke jeung nenggelan anak buahna. Atuh da kabeneran ya, beureup geus atuh. Aya anak buah nanya wayahna we. Pan bagian oh bos, si Ahmad mah. Ahmad mah bagian bos. Geus aya nama kieu lah. Kurang teangan eta si Ahmad teh ya. Bari sugan aya awewe nepi ka hayang ka bos teh. Eta teh si lope-lope. Alah. Siga demol ya geuningan. Ayo tuh, hari kita mah. Ya. Ayo bos. Sampurasun nek. Kunaon nek? Katinggala nuju sedih kitu. Nepangkeun nek wasta akang Ahmad. Bos, tinggal lieu si Ahmad. Keur bobogohan teras si lain ke kopea. Kalau dijieun kedok si lain kopea teh atuh. Kek Kang. Punten Kang, ngulawa kasalah paham. Akang nawis panginten di dia sim kuring nuju naon? Ieu ninggal istri nuju nangis ku si kebul dicaketan dia. Ulah waka ngambil keputusan. Orangnya geus katempo. Ngan eta awewe ku si lain di kumaha pikeun kaceuring kitu. Bawa geus dioprek, Bos. Si lain kawan tuh di bengkel dioprek atuh bengkel cublas. Eta, aduh. Gas. Ribut si lain. Waduh si lamaki mah bos. Aduh, lah. Geus aya mah. Mun bener si laing boga kawani. Dar di lapang jeung aing. Ya kawanian teh si lain. Jadi akang masih kene penasaran. Ah, mana si kene Mangga antos. Pusing kuring di sumbingan ka. Mangga.